Oke dulur, sampurasun balik deui jeung urang Asep Saroja. Aep salep. Ayeuna urang jeung babaturan urang arek ngareaction makanan orang Bangladesh. Ieu teh jiga nama oseng rinyuh ieu teh. Tapi lain ketang ieu mah. Ieu ceuk maneh naon ieu? Jiga koroto. Nah iya penjualna orang Bangladesh ini sararem juga bebegi itu ketang heureun Ing kokon itu kayak kokon. baya panami aya saripatina itu teh saripati gurih ngagaroan ieu no. Bae. Ngagaro palangkakan kumaha. tapi vitamina atuh oh carana kitunya euy make leungeunnya euy lain emang teu mentingkeun kebersihannya euy Air kieu. Hey, subscribe. Bungawa dadas. ada skurapsud oh diaduk-aduk heula baik make leungeun tuh jadi supaya enak oh air ininya oh urang ngaranna sih Dia diaduk pakai kokon. bae vitamin alus eta teh eta teh jiga nama lamun di urang teh eta teh oseng jiga nama Lain siga urap teh. oh jiga urap ya oh ketang jiga urap eta lalapna tah tapi eta nu bodas jiga rinyuh anjing anjing Keju ini. Ting kejo ini. Karamel lamu. Ini duitna goceng. jadi ini kita reaction makanan street food di jalanan Bangladesh jalanan Bangladesh mungkin di budaya mereka udah biasa guys আর সরষে দিলে খাইতে পারবো না ঠান্ডা না সব গ্রিন গাড়ি কাম করবো Anjir uyah. lain aing mah make leungeunna eta euy anu mata spesial mah jigana kana rasa teh eta teh ngaruh eta teh Wah, henteu. Geuleuh. lamun maneh meuleuh eta jigana daek teu Teu anjing. Dibere gratis ge. urang bayaran maneh daek teu ngana Mung. Urang mah dibayar 300 juta sapoe ge. Sombong amat. dijualanna di mana sih jika di pertigaan Asem Kita di PLO aja. Hareupeun warung Mang Lihat mah. dikati mah euy Ulang-ulang. Bisa. Cuh. Geus nyekel duit. Langsung kan nyekel dahareun deui anjing. man meureunya antu sterilnya Dengan duit kan itu barang bisa jadi penyebaran virus kan ayeuna komo ke isu virus corona COVID-19 teh. bisa sakiheula video di barudak jeung urang ampura mun aya kesalahan Urang Aep salep. urang Asep Saroja pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sunda. sampurasun